Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wa jalal al-mutawaffidi bi istiqaqin 'abdu kama Al-Mutanazzahi ani syurukai wa nadari wa amsal muqaddasi al-simati khudus minataqayar wa intiqa wa intisa wa ibisa alimil ghabi wa syahadatil kabiri muta'al wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadil hadi minatolal wa ala alihi wa ashabi alladhi khalasatahu ahmad wa sahabat minum wa akhwal wa ala jami' man ittabahu bima lahum min mahamidi sifatil mahasinil khilaf ilahi ada maksudi wa ridho kama tubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada amamadu ala dunia wa ala kulliyatin syariah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram summa ila ahli silsilatil qadiriyah nasabal yang ma'asud ilaihi wa jami'al turuqin saudara hadrati sultan awliya wa silatu min qutbi alamina syedina syahadu qadiriyah wa ta'ala syirah wa syirah syedina wadi wa syirah syirah wa syirah 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 wa syirah Muhammad وسلم سنة شعما سيد وقد جعل بين الشيخ محمد عبد الله سنة الله سيرهم وسلم وقوهم ولسلمته ثم إلى مالك هذا كتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi dina ieu hikmah satajan lebetkeun hikmah 226 anu juz kadua aya sababaraha hakikat akidah sareng tasawuf anu kudu dicepeng simpageun urang sadayana. Sareng sabab ieu perkara tentang ngabahas tentang usul teh nepi ka Allah jeung kurbah. Aya kurbah teh deukeut ka hamba jeung Allah eta kurbah atau kaparekan nya tadi bahasana kaparekan yang loba. Jadi bisi kalian lupa parek sama dengan deukeutna hamba ka Allah ya. Kurbah jadi deukeutna hamba ka Allah. Jadi ku sabab ieu nyaritakeun usul itu perkara anu kacida urang luhurna tapi perlu dibahas sabab urang kudu nyaho. Iya, oge bab anu kacida rawan pemahaman ya. Rawan pengertian urang. Lamun urang teu ngabogaan dasarna, akal sareng hate urang bisa katisondrong atau tisondrong bakal aya kana pemahaman anu sasar, anu sesat. Ya, seperti anu ngaji geus geus dijalikeun kemudian teu ngaji. Kulanta, kusabab kitu sancan urang macakeun bait-bait kalam ieu di Mu'tazilah. Maka urang kudu boga tilu tihang pemahaman nya, tilu Al-Qur'an kabaritos diawas dina hate urang. Nu kahiji urang bentengkeun akidah. Allah lain jisim eta. Jadi urang kudu ingat tuh, sing sajaman ngabayangkeun deukeut atau nepi atau usul ka Allah, siga urang getah cauh jeung cauna atau siga urang misalkeun siga kopi jeung cai itu kan. Atau siga urang indit ka hiji kota secara fisik, maka eta jalma geus ragra kana kasasaran. Lamun perhatianna urang kurbah ka Allah, usul ka Allah teh diartikeun secara kitu. Jadi Allah mah hiji urang selain seperti cai jeung kopina gitu atau misalkan gula jeung amisna kan deket pisan. Allah teu seperti kitu deket jeung urang lain gitu. Sabab naon? Allah mah
lain teu bisa dimujasimakeun. Allah mah maha suci tina tempat, arah, jarak jeung ukuran bisi tanzil nyoro dina tigaan pas. Maka anu dimaksud usul sareng qurbah di dieu lain deukeut secara jasa dia atau deukeut dohir atau deukeut rasa ya, atau deukeut rasa seperti tadi amis jeung gulana, uyah jeung asina, terus naon deui? Cengek jeung ladana benteu eta mah sikeun hajarat. Gula bisa terjadi amis, namun kurang ditambahan kowe bisa. Tapi deukeut rasa sareng teh, tapi ieu mah deukeut rasa sareng bersihna hati secara ma'nawi sehingga ainul basirah urang atau panen hati urang bisa nyaksikeun keagungan Allah gitu. Jadi deketna Allah, usulna orang ka Gusti Allah, deketna orang ka Gusti Allah teh lain seperti deketna jisim atau misalkan rasa seperti gula jeung amisna, peseuna jeung panasna itu kan, es jeung tiisna lain teh kitu eta mah sikeun ajaran. Jadi usul qurbah di dieu mah nanti deketna rasa sareng bersihna qalbu sehingga panon hati urang bisa nyaksikeun keagungan Allah gitu. Nah, maka orang bakal dididik ku Ibnu Athaillah yang ditinggalan batin para aulia atau para sisari ya, ahli suhud eta henteu sarua bertingkat-tingkat beda-beda. Aya nu harap ningali kana musyahadah atau tajalli bil a'am kana papan nanti kana pademeulana Allah, aya oge anu kana tajalli bi sifat kana sifat-sifatna Allah, anu geus kana tilolop pokok kana dirina panah gitu. Jogi ka puncakna caang sakujur jasana ku cahaya yakin atau haku yakin atau aku yakin gitu. Ta ieu dumasar kana hadis ihsan antabudallahu kana ka tarok gitu. Maka ibadah anjeun kaos soal anjeun ningali ka Gusti Allah. Ieu teh dieu tingkat tayeu jantan kaum musyahadah gitu. Maka oge di dia dijelaskeun kalian tegas yang sakumaha luhur nama kaum batin hiji hamba manehna moal pernah jeung moal bisa ngahiji secara zat sareng Allah, ittihad atau hulul, pemahaman hululiyah ya, sebagian seperti konsep-konsep nanti ulama-ulama sufi anu falsafah gitu kan. Sedengkeut urang mah makhluk anu kurang sagemblengna anu deukeut teh nurna lain zatna. Hamba mah tetep hamba, Gusti Allah tetep pangeran, tapi nu deukeutna naon nurna, nur ilahiyahna. Maka urang supaya lebih jelasnya kalian urang niat ngambersihkeun lalang sehijab dina hate, rasa amarah, rasa dendam, rasa benci gitu kan. Supaya orang bisa ngarasakeun langsung atau zauqiyah ya. Jadi zauqiyah teh naon? Tina iman teh amisna iman, amisna salat, amisna zikir, amisna naon? Amisna sagala masalah ibadah. Sehingga naon? Bisa menghasilkan sifat muraqabah. Berarti sing loba ngarasa diawasi ku Gusti Allah. Dina tingkah laku sapopoe eta mah atau dinakeun nanti kesaban-saban we sehingga ibadah urang bener-bener ikhlas lain ku sabab neangan karomah atau kesaktian dunia. Maka kembali lagi dibahas tentang hakikat usul atau nepi ka Allah ya. Usul di dia tadi diulangi di lain tapi secara fisik usul ka Allah lain hatilah jasad urang indit pindahkan kana tempat itu atau amprok secara fisik sabab Allah mah suci tina arah jarak jeung tempat. Maka hakikatnya eta naon? Hakikat marifat teh usul teh nyata hudurul qalbi atau hadirna hate sarta sirnana hahalang hijab batin rasa keakuan dina diri. Ieu selalu ingat teh ka Gusti Allah sehingga hiji hamba bisa musyahadah. Musyahadah naon? Nyata ningali kana naon? Nanti asal apaan Allah, sifatna Allah gitu kan. Ya, asma, sifat, jeung af'al. Kunaon ku anu basiro kalayan yakin teu merukakeun deui dari akal berarti urang geus kana makom musyahadah. Maka aya opat tingkatan ahli musyahadah nya. Ya, aya opat tingkatan kamari dibahas tu kahiji tajalli bil af'al. Nah tajalli bil af'al teh qalbu urang nyaksian yen sagala rupa kajadian di alam dunia ieu ya hakikatna mutlak tapak dan mana Allah.
sehingga leungit sifatna ngatur diri tadbir teh jeung ikhtiar nya. Ikhtiar urang wajib ke ibadah ka Allah tapi dibisakeun ku saha ku Gusti Allah. Tak kusabab urang dibisakeun ikhtiar ka Allah, urang kudu minta ka Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim gitu. Ikhtiar kan ikhtiar ya Allah sehingga urang teh hayang dina ikhtiar teh meunang pitujuh ti Gusti sabab urang dibisakeun ikhtiar diikhtiarkeun ku Gusti Allah. Urang dibisakeun ieu beberangkatan dibisakeun ku Gusti Allah. Jadi orang tadi apa teh nyaksian jeung sagala rupa kejadian di dunia ieu hakikatna mutlak pada melan Allah sehingga leungit leungit sifat tadbir teh ngatur diri urang coba teh ngatur sabar capena urang hidup nyata urang loba teh ngatur karena hidup urang sorangan. Urang kan punya kewajiban tawakal. Tawakal itu urang ngadoa ka Allah bil asma bil afal jeung bisifat. Oke urang ngajalankeun ketentuan ti Gusti Allah. Gawe kudu sesuai jeung kahayang Allah nyata migawe anu kahadean berarti urang geus tawakal urang tawakal cicing lain kitu tawakal nu kaduana makom nu kadua nyata tajalli bisifat naon tajalli bisifat hate nyaksian sarta netep dina keagungan jalal jeung kaendahan atau jamal sifat-sifat Allah tadi teh setiap sifat-sifat anu aya di lingkungan urang sakabehna lain manusia hungkul arek kucing arek naon kucing lamun keur ogo ka urang sok letak eta kaluar tina sifat naon Allah jamal Allah sifat kaendahan Allah gitu leungit ka urang nyocok teu teu ambek teh oh ieu lahir tina sifat naon tina sifat jalalna Allah si itu kergalak ka urang tina sifat jalalna Allah si itu bedegong urang tina sifat sehingga dina diri urang ngarasa lamun eta lahirna ti Allah urang kudu make ambek urang kan urang untuk tadi teh urang teh ketak jadun nupus kemelatih diri urang supaya amarah urang rasa ijin urang ambek urang leungit gitu. Dan orang geus nyaksikeun oh eta teh itu bageurna si pipa bager ka bapak berarti kaluar tina danon tina sifat jamalna Allah sifat kaenana jadi urang mau ngulang tarima ka si pipa urang teu boga teu kahutna urang teu kahutangan budi tapi kudu syukur ari syukur teh cepengeun sabaos urang nyata nganuhunkeun ka jelmana pipa nuhunnya gitu. Tapi bukan berarti kita menghutangkan budi kita oge sabalikna ketika orang bager ka batu bukan kita harus menghutangkan budi menghutangkan urang misalkan supaya batu teu jadi urang sagemblengna geus eueuh naon geus kayak urang bakal lahirkeun sifat panubila jadi karena urang geus ngaleungitkeun dina rasa diri jangan sih urang ngomong datang cobok dina kumaha karena seseorang itu kadang-kadang bager ka urang kadang-kadang jahat ka urang itu keluar tina sifat jamal dinten. Jadi sakabehna alam semesta ieu lamun katingali ku mata ainu basirah urang kade ya. Tapi tong kieu pada berbagai dohirna. Ya, aya ainu basorna ieu tah aya nu basirna teh basirah mata hati ainu basor. Ai basor mah mata, ai basirah mah mata hati. Abah rek ngade cek si pipah teh oh ieu mah cenah tina sifat jalalna Allah mah enggak kade kecrek lain gitu. Eta mah konyol ya. Kan aya anu basiro berarti urang kudu nyingkah tapi anu basiro urang ngomong kudu lumasar kana eta sifat asal apaan Allah maka urang rasa ini teh daripada ngalayan. Nah ketika urang berangkat tinggal teu ngalayan teh berarti urang geus meunang sabab urang geus ngendalikeun hawa nafsu jeung ke papasean bakal panjang gitu. Jadi usaha naon si urang kikituan usaha kalau orang bisa bertajalli seperti tajalli sifat itu luar biasa. Tapi kan tajalli apal ge geus hese nih. Tajalli apal ge rabanan lolobana urang mah ngaku we urang itu. Oke, tajalli bizat. Tah ieu mah makom khusus di mana naon si hamba geus sagemblengna leungit atau panah leungit itu dina leungit itu satap poho kana ayana diri sorangan. Jadi nu aya teh bukan diri pribadi, nu aya teh bahasana tapi diri anu sajati. Beda diri pribadi atau diri anu sajati itu beda ya. Jadi tak ada di teh. Ieu geus kana mah kompana. Jadi poho geus kana kaen diri. Geus dilolop kana musahadah ka Gusti Allah gitu. Segala bukan berarti dia cicing kerja dia tapi niatna geus karena Allah. Ketika urang geus hasil tina gawena Allah teh ridho ku Allah we naon teh. Itu jadi geus eueuh kana rek hayang hawa nafsuna urang rek bisa jajan kieu Allah teh daripada urang rek daurah teh hari urang rek jajan da urang mah wareg keneh aya batur anu can barang dahar
Urang jadi bager itu ka batur. Kita jadi zat anu jadi panat teh geus hese. Eta jadi apal geus hese kudu jadi bizat gitu kan. Ya, meramohkeun kana ayana diri sorangan ge sare ge leuwih sare kumaha hayang urang tapi kumaha Allah gitu. Kayak kumaha Allah lain rokok nungguan Allah cek Allah teh sare lain kitu. Allah geus meunang ketentuan cek Allah maneh sare dina Al-Qur'an ditegaskeun pan Al-Qur'an teh tadi teh buku manual buku petunjuk urang kudu sare jeung Rasulullah geus nyontohan sare kudu jam sakieu paling alus sunnahna sampai jam sakieu. Berarti urang sarena geus sare ka hayang Allah gitu. Diges nanti jadi nu di alat teh ilahi anta maksudi wa ridoka matubi eta kudu dipake nanti. Dan nu kaopat teh nyata makom puncak, nyata hakul yakin atau akmul yakin. Ieu mah cahaya musyahadah geus mapai satan nyerep kana sakabeh unsur dina diri hamba. Dina nur hate nepi ka jasadna pisan. Ieu mah talebana para anbiya nya. Para sahabat gitu kan ketika dina masa terakhirna sudah tidak bisa mempanahkan diri, malbut diri. Nu katilu kamari urang ngabahas tentang akidah tu tanzih, nolak pemahaman nusasa. Lalampahan tanpa tuntung. Ya. Karena Allah, jadi orang teh kan untuk mencapai untuk wusul atau untuk urang bertoriko itu lalampahan ujungna gitu nih. Karena Allah Maha tanpa batas, maka lalampahan makrifat serta tingkatan kauluyuan ka Gusti Allah mau aya pungkasna. Semakin dia kan hiji wali lamun dia geus nanti lamun maneh geus makom wali berarti lah lain gitu. Semakin orang itu dia lain mah wali naon. Maka semakin dia ngerasa bukan dirinya itu semakin hebat. Kan banyak orang geus disebut mah urang geus pampinter berarti manehna pambodona gitu. Orang bisa berarti pantun bisa nah. Jadi tadi lalang teh urang kudu non sabab non urang untuk menjalan musuh atau dina suluk ya. Suluk mah tungtung sabab non Allah Maha tanpa batas maka lampahan makrifat serta tingkatan kasulukan atau kawaliyuan ka Gusti Allah mau aya akhirna sabab nanti mau di dunia maupun di akhirat mau di dunia nembus ke akhirat nu bisa. Oke, urang kamari akidah tajid teh kahiji lalampahan tanpa tungtung. Nu kadua nolak ittihad atau hulul. Ya iya ayeuna pasep-pasep pasapi. Ini misalkan contoh Allah teh hiji jeung diri urang gitu kan. Bahwa sabab aya dalil min hablil warid gitu kan. Usul secara mutlak min hartina zat hamba kahiji atawa nempel jeung zat Allah sebab mungkin urang makhluk itu makhluk Allah makhluk. Mungkin gitu nu nyinta jeung napa dinyitakeun alasan akal dua perkara bisa antel lamun boga sifat anu sarua pada Allah manu sampurna mutlaknya kamil alal itlaq sedangkan makhluk mah notet nangkis alal itlaq henteu mutlak. Kusabab teu aya sabab babandinganna maka mustahil aya Allah ngahiji secara zat jeung makhlukna moal. Maksud min hablil waridnya teh kakawasan Allah. Jadi usul teh nyata naon? Ngasaan langsung zat atau rasanya amisna iman sarta marifat ku panon hate. Atu mata don mawa ketenangan anu hakiki nu abadi dina kahirupan doang. Teu pusing kunaon teu ieu aya batur misalkan memanas ka urang seuri wetal sabab tadi teh ya geus tajali bi apa tajali bi sifat tajali bijak geus makom pana geus makom hakul yakin gitu kan. Jadi tadi teh urang bakal ngeunang hirup teh berasa bermakna gitu kan. Anu mata mawa ketenangan anu hakiki anu misalkan nu abadi jeung kaikhlasan murni barina urang tetep ngajaga akidah anu urang bahwa urang teh seorang hamba Allah nya anu tetap jadi hamba jeung Allah nu tetap jadi pangeran nu maha agung gitu teh kamari urang dibahas ya. Enak kurbaka utawi parek anjeun minhu ti Gusti Allah alladzi nyatana perkara tusiru anu nuduhkeun ilahi kana eta alladzi ahlu hadi tariqati sa aliyya tariqah wa utawi alladzi antakuna eta yen bukti anjeun musahida kurbati eta anu ningali kana kaparekna Gusti Allah ya min kati anjeun kurban kalawan deukeut pareknya mana teh manawian anu bangsa manawi batas tapida maka ngalapae
faedah anjeun bihadza musyahadati kalawan ieu musyahadah siddata wa muraqabati kana banget ngarasa diawasi bita dubi dina ngalapa adab bi adabil hadrati kalawan adab dan hadrah bainal Allah wa illa jeung lamun teu lamun boga angkahan sabalikna nukil dalika kaminahkeun eta perkara bal arabna balikna nanti balikna atau maksud urang kabeh akurban kana barek aladi nyatana perkara huwa utawi aladi min sifatil ajasami eta tetep sifat-sifat jisim atau benda pamin aina anta maka timana ari anjeun wa wujudu kurbahi jeung ayana kaparekan Gusti Allah kurban kalawan barek hasian anu bangsa-bangsa indrawi bahada maka ari ieu jisim layasihu etan desah ya non ihada tadina bagian ilma Tuhan itu atoy sakadari ngajelaskeun hakikat kecap korbun kaparekan kadeukeutan antara hamba sareng Allah numutkeun pandangan ahli thariqah nya. Jadi kadeukeutan secara manawi anu dimaksud dekeutna hamba ka Allah teh lain deukeut secara jarak, ruang atau waktu. Kudu tadi cagula jeung amisna, seuneu jeung panasna, cai eta teh es jeung tiisna, tapi dekeutna rasa dina hati. Ya, belum berarti deukeut jarak gitu. Maka min habli warid teh hakikatan nyata lamun urang kakeureut langsung nyeri eta masih ajaran. Tapi Allah mah deukeut jeung urang teh kitu. Tapi ingatkeun bukan berarti deukeut Allah nurut jeung urang, beda gitu. Ya. Jadi anu dimaksud dekeutna hamba Allah teh lain deukeut secara jarak, ruang atau waktu. Tapi deukeut rasa diri hate nya. Huduru selalu hadir hati hakikatnya nyata nalika batina hiji hamba dibukakeun hijabna sehingga manehna bisa musyahadah. Tadi musyahadah anu tilu teh nu opat mah mungkin kita bisa anu teh itu mah geus aku yakin ya. Lamun opat musyahadah opat tajalli teh tajalli bil afal, tajalli bi sifat, tajalli bi tajalli sifat jeung asma hiji sabab ngaran aringaran tara jauh jeung sifat di sifatna gitu. Jadi tajalli apa bisifat bijat jeung aknu yakin apa eta. Jadi lantai nyata batin hiji hamba dibukakeun sehingga manehna bisa nyaksian musyahadah. Yang sabarna Allah teh kacida deukeut ka diruna, mode urang teh bisa ngatur kana kehidupan urang kecuali Gusti Allah. Kita hanya mempunyai rencana tapi nu ngarealisasikeun Allah. Kita boleh mempunyai berjuta-juta rencana, berjuta-juta planning atau misalkan beribu-ribu keinginan, tapi tetap yang mutlak yang mempunyai hak prerogatif untuk mewujudkan adalah Allah. Kalian boleh menjadi cita-cita bahagia bapak-bapak, cita-cita yang jadi tentara, itu kan yang jadi tentara terus kita, tapi anu ngajikeun mah boleh berusaha ya untuk, tapi anu ngajadikeun masalah Gusti Allah. Ya. Jadi kadang-kadang orang mah cenah yang ieu we jadi polisi untuk nama lainnya. Kan loba ketika di SD atau di pengajian baheula mah sok ditanya yang jadi naon tulis gitu supaya jadi nyerap ka urang sehingga urang teh boga naon sehingga urang teh boga kepeng nanti untuk mengejar mimpi itu. Jadi urang mah kita hanya diwajibkan berencana dan berusaha tapi yang mewujudkan merealisasikan adalah Allah. Henteu haram urang hayang jadi naon ge asal sesuai jeung syariat. Tapi haram orang boga pamanegan bahwa orang anu bisa ngahasil tuh gitu. Kita itu hanya punya kewajiban untuk berusaha berikhtiar, tapi kita tidak mempunyai hak untuk kita itu bisa berhasil atau enggak. Dagang mah Allah nitah dagang ka urang. Tapi masalah untung jeung rugi kita hakna Allah gitu. Kalian boleh mengejar sekolah sampai mana kewajiban urang, tapi anu hak ngajadikeun urang naon-naon dina akhirna eta Gusti Allah. Jadi lamun urang boga pamadegan kitu maka urang bakal ngarasa putus asa. Jeung urang bakal tajalli teh maksud Allah teh jadi pahami lah paham kana maksud Allah. Geuninganan urang baheula sakola ka ditu teh ternyata naon tujuan Allah teh kajadikeun urang kieu pantesan atuh. Urang jadi semakin bersyukur. Orang tuh udah mau jadi naon cuk itu jadi naon aku maha Allah ya salah itu kan harus mempunyai gitu. Insya Allah lamun Allah ngerasakeun urang yang jadi tentara anapun terjadi tentara ge teu naon kumaha Allah sabab Allah berarti geus nyiapkeun anu terbaik ka urang gitu. Geus sampai urang teu daek berusaha eta masalah bisa putus asa. Jadi
dampak usaha nalika hati geus nyaksian kadeukeutan Allah bakal lahir sifat muraqabah anu kuhara kuatna. Jadi ngerasa terus-terusan diawasi ku Allah. Ieu anu ngajadikeun hiji hamba otomatis ngajaga adab ka Allah. Sopan santun ya, sarta khusyuk dina ibadah, khusyuk dina sagala usi jeung malikna dipaeunkeun Allah disebut eta adabul hadra. Kan secara urang mah si gawenya Allah mah teh katingali ku urang teh. Urang mah nyebut punten teh ka jelema we. Ari Allah nu selalu mengawasi ka orang, kenapa kita tidak selalu berpermisi gitu kan? Rek emam boboro ingat Gusti abdi nyohkeun izin bade emam ieu kanipatan ti Gusti. Mudah-mudahan jadi bekal ibadah kanggo diri abdi ibadah ka Gusti. Apami itu nanti beres urang terap alhamdulillahilladzi naon bacana. Ayo lamun teu nyapi teu bisa baca mah alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nuhun Gusti abdi tos dipasihan ieu kawargan rasa wareg jeung rasa nikmat tina kamoman ieu. Mugi Gusti eta teh urang berarti pamit adab ka Allah. Contoh misalkan orang rek ibang sitaranjang Gusti, ampun tetap di wilih kirang adab ka Gusti. Berarti ngerasa isin teh kitu. Jadi orang selalu non, ayo urang makan ka jelema urang muda ka guru, muda kumaha, ai ka Allah henteu. Ya kalau kan orang kudu tadi teh kurang kudu antabudallahu kanaka tahu. Urang selalu sida sagala tingkah usik malik urang Allah teh kita melihat kepada Allah. Kumaha lamun kalian dihareupeun ku presiden. Tongku presiden apalagi ku jelema nu beunghar sok era kitu kan. Atau nu boga pengaruh sok era. Nah, ika Allah teh bisa. Jadi urang ka jelema model bisa kitu, ka makhluk model bisa kitu atau model urang nu ningali mau. Rasa sieun. Lamun urang sieun ku mau ya, maka orang kudu hati-hati. Urang kira mun sieun ku Allah kudu hati-hati. Hati-hati naon? Pan Allah geus aya ngalarang ieu urang teh eceuk di leuweung teh kasabareman di leuweung teh ceuk maung teh. Aing aya di tempat matak maneh kahiji ulah sok datang ka ieu tempat kaduana maneh kudu misalkeun kudu nanti kudu istilahna kudu pamit nya kudu naon kudu bebeja aya urang teh misalkeun ngalanggar nya urang pasti dikerekep kumaha kemudian urang ku polisi sieun aduh si aing sieun ku polisi di jalan raya make helm jadi kita dina aturan mawa SIM mawa STNK motorna dikumplitin ya jadi urang kitu ka Allah teh. Ya makan orang asa Allah teh datang ka tempat teh urang sababna teh katutup basiro na can musyahadah ta urang teh tujuan teh ka dinya. Lamun kabeh geus bisa kitu kan indah kehidupan gitu. Moal pacar kedan gitu. Jadi nalika hate geus nyaksian kadekeutan Allah maka bakal lahir sifat muraqabah anu pohara kuat dana urang. Ngarasa terus-terusan diawasi ku Allah. Make nu ngajadikeun hijama otomatis ngajaga adab, sopan santun, akhlak serta khusyuk dina sagala usik jeung malikna dipaeunkeun Allah. Tadi lamun aya jalma anu nganggap yen deukeut Allah teh siga deukeutna benda jeung jisim, amis jeung seperti nate gula jeung amis, panas seuneu jeung panas, mangka eta paham teh salah serta batal secara akal jeung syariat. Jasad makhluk anu pinuh ku kakurangan mutlak moal bisa deukeut secara indrawi atau hiji ka zatna Allah anu maha sampurna anu mutlak. Jadi dalil ieu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi Gusti Allah di surat Qaf ayat 16 ya. Jeung kami leuwih deukeut ka anjeun tibatan urat beuheung anjeun urat tadi urat heuda urang jeung urat tadi aya jarak atuh. Aya jarak. Maka dina Al-Qur'an disebutkeun manusia tidak bisa menggenggam kalbunya mau bisa ngatur urang kecuali Allah. Berarti saking dekeutna kan lain tadi teh dekeutna lain secara zati atau secara jisim lain. Naon artina kakawasan Allah kana diri urang mutlak leuwih deukeut. Kiceup dikicupkeun ku Allah. Macam urang hayang sare, hayang urang sare tapi ketika ku Allah teu dibisakeun sare, hese we sare teh. Berarti mutlak eta Allah anu maha kawasan. Oke saudara, di dalilna naon dina hikmah ieu aya dalil anu tina hadis antabudallahu kana kataro fa ilam takun tarahu fa innaka yaro kata kudu apa urangnya. Jadi ari ihsan teh nyata ibadah anjeun ka Allah saolal anjeun ningali ka Gusti Allah musyahadah lamun anjeun teu bisa ningali mantena maka sanyana mantena ningali ka anjeun eta muraqabah. Jadi ieu satu hadis ada dua makom. Ya orang minimal karena muraqabah lah, muraqabah teh naon? Urang selalu merasa diawasi ku Allah geus hebat eta teh makom eta.
Maksudna tuan saya Ibnu Athaillah ngaluarkeun hikmah ka 226 teh supaya ngabersihkeun pemahaman urang ngeunaan sifat Allah. Sakan urang teu mujasimah ngajisimkeun ka Allah. Teu nyaruakeun Allah jeung makhluk atau tasbih. Seperti dina doa kadang-kadang sok tasbih nyaruakeun Allah teh ngobogaan ieu siga bos gitu. Siga kumaha. Padahal mah hatina sagalana Allah. Deketna hamba ka Allah lain hatina urang deketan tempatna, tapi naikna derajat rohani urang dina marifat ka Gusti Allah. Semakin kita musyahadah, semakin tinggi dicirikeun ku ibadah secara syariat. Tujuan naon Ibnu Athaillah ieu supaya si para salik atau para muridin bisa ngahasilkeun buahna dina thariqah. Nyata naon robahna akhlak jeung deuketna robahna akhlak jeung adab batin ka Gusti Allah. Teu suudon ka Allah teh kitu kan. Zaman bener-bener ngarasa deket ka Allah, maka gerak-gerikna pinuh ku tatah titih ya. Hatina katata titihan satasieun midamel dosa. Sieu pala urang teh. Dek dina ngomong ge Allah ningalikeun ka urang. Kumaha teh? Ieu mah padangah we urang mah. Dangah melak cangking dina hulu gitu kan. Supaya wah siga ngarasa urang we padahal mah Allah anu lamun urang saperti dihareupeun tomuraning presiden. Kadang-kadang urang misalkan model jeung ajengan sepuh atau misalkan jeung pangasapa kan isina ka Allah beunang teh kudu gitu. Iya. Maka ayat kalimah pamin aina anta wa wujudu qurbihi maka ti manarek anjeun jeung ayana kadeukatan ka Gusti Allah secara hisi nyata naon makhluk mah sifatna hadis anya dunia loba kakurang boga teh eta boga sunun teh boga bentuk jeung rupa sedengkeun Allah mah qadim maha ti heula maha suci tina rupa bentuk jeung dimensina huwallahu ahad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah bisa, dua perkara bisa deket secara fisik lamun duana ngabogaan sifat jisim gitu dia. Ku sabab Allah lain jisim, maka secara hakikat akal mustahil aya kadeketan secara fisik antara makhluk jeung holikna atau lain kadeketan antara ngahiji gitu kan. Ku kituna kadeketan di dia mutlak murni kadeketan rasa zauqiyah jeung marifat batin. Hikmah naon tina hikmah mancerkeun khusyuk jeung adab nalika urang sadar yen Allah deukeut secara manawi urang bakal ngarasa era atau isin lamun hate urang malawu atau ngalamunkeun dunia nalika salat era tuh rek salatan oge urang kumaha urang ketika tombolone misalkeun nyampeun pejabat rek hareupeun mie tohage pan harisin urang hitut ge mun ditatahan gitu kan. Nah ieu kemudian jeung Gusti Allah ke sholat mesti kena mikiran ke mana-mana. Cek Allah teh aduh maneh mah sholat. Ongkos yang banyak hareup ka urang kos teu ai badannya hareup hati mungkir. Ai badannya hareup hati mungkir ya seperti zaman munafik. Ai sia minta ka Allah, minta ka aing cek Allah teh. Tapi nah hati maneh mah loba cenah kusura akuan batin urang. Hoyong boga rezeki, deun hati urang mah mobil, handphone cek Allah teh poho ka ieu. Nu kana oge hikmahna salametna akidah tina paham jisim. Hikmahna nyata ngajaga umat Islam sangkan teboga pamikiran anu disebutna teh nya antropomorfis nya dina bahasa filsafat. Ngabayangkeun Allah boga leungeun, suku atau diuk dina porsi secara fisik seperti pemahaman dulu urang bahwa aras Allah teh ya di luhur, cicing dina kursi gitu kan. Dina kursi aras dina didinya. Ah itu. Berarti jeung malapatul hawadisi kan Allah. Jamaah anu geus meunang musyahadatul qorbah mengerasa kesepian atau wasieun di dunia geus eueuh rasa sieun geus eueuh rasa kecuali Allah. Cek Allah kudu kieu urang ngalakukeun. Geus eueuh rasa kasisieun teh ku Allah unggul we. Semakin kita takut hanya kepada yang satu yaitu Allah, maka kita akan semakin dimuliakan ku Allah. Semakin selamat teman orang loba kasihan selain Gusti Allah, maka semakin banyak kecelakaan yang bakal terjadi pada diri kita. Maka zaman geus meunang syahadatul qurbah mau ngarasa kesepian atau sieun di dunia sabab manehna nyaksian batina salawasna dibaturan ku zat anu Maha Rahman jeung Rahim. Ieu mah kieu yang sakunya ayo kalian matahari ya, matahari jeung jalma bika nangtung di buruan imah atau di halaman rumah
dina wanci atau dina waktu pecat sawala pecat sawala teh tengah poe ereng-erengan matahari teh jadi tengah waktu bayangan ngotogeuk langsung ka urang maka urang bakal ngarasa panasna eta matahari nyerap kana kulit perih satacaangna eta matahari nyaman sakabeh awak urang lamun urang ngarasa eta matahari teh kacida deuketna secara maknawi pengaruhna nya tapi secara fisik lain dan matahari mah di ditu jauh dan orang ngerasakeun efekna kitu luar biasa ya da tetep matahari mah tadi secara fisik aya di luhur langit anu jarakna jutaan kilometer ti urang kalau secara lamun eta matahari deukeut secara fisik ka urang maka urang pasti jadi tutung atau hancur jadi lembu kitu gambaran urang deukeut jeung Allah pangaruh nur Allah sarta rahmatna kacida deuketna kana hate urang tapi zat nu maha suci mah teu antol jeung teh jeung jasa diri urang gitu. Tah. Oge nu kaduana naon? Lamun misalkan kieu, lamun urang misalkan diuk, nya diuk di hadapan raja atau presiden atau pejabat nu gila. Kawentar tegas sarta maha gagah. Ya, atau masakan pikasieun. Sanajan jarak diukna aya 1 meter, eta rakyat mau wani lurat teret doang tunggu we. Mawani ngomong sagawaya satawakna ngadeg-deg kana ngarasa deuketna atau ayeuna teh si raja dahareun urang. Tah eta kayaan batin anu ngarasa sieun jeung ngajaga adab harita teh disebut muraqabah. Tah itu cuma kitu contoh ya. Jadi ieu teh lalampahan urang untuk bisa menuju usultan seperti itu ya. Kade aya pemahaman anu mata mempengaruhi ka diri urang. Kalau bapisan pemahamanna sehingga manehna ngajana teh ngajauhan syariat. Ninggalkeun syariat boga geus panehna belajar ieu taradek salat taradek puasa taradek ada yang penting mah urang geus marifat ka Allah mina itu salah semakin kita marifat kepada Allah maka semakin getol kana ibadahna nah itu bisa disampaikan mudah-mudahan manfaat wal bisawab sadaqallahul azim Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala wasalim tasliman Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.